Assalamualaikum dulu salam burbaraya salam dunya tepang deui sareng tata dan nami harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda. Judulna Balati Demit bagian ke-32 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Panon poe geus lingsir ngulon, poe nyerelek ka sore. Hawar-hawar kabawa ku angin lirih sora bedug asar. Ciciren itah lilir kanu sasar, sangkan ulah poho kana ngalakonan salat anu 5 waktu. Tegesna hirup ulah kajongjonan, kawi saya ku hawa dunya, meungpeung aya keneh lolongkrang samemeh mulang, pikeun tobat jeung nyieun kahadean. Heliwirna angin ngadalingding ngendageun sakur kakayon jeung tutuwuhan. Dang daunan endag aroyag bariting borela katojo ku sinar panon poe. Belah kaler gunung Tangkuban Parahu jeung gunung Burangrang, ngalumuk Paul, ngajega bangun tohaga lir bebenteng dayeuh Bandung. Nyacas bengras ngahudang kagagas nungtun rusras kanu enggeus kaalaman bari ngalangkang dina panyipta. Mangrupa layar bodas anu pinuh kuringkang lalakon nu tacan tamat. Kaya nu lenglang cekas bersih, lir anu nganter kanu keur nyacapkeun katindeung, bari parang bisa babareng nyeuseup sari hawa Bandung, panglipur gandrung gerah bunga, ilang segala kamelang karingrang, peda asa gok panggih deui jeung dunyana anu geus meh musna, anu tadina mah memang teu kapikir kumaha bisa nepapanggih kalawan aya dina kasalametan. Nya antu da karasa ngemplongna bumi alam teh. Malah dunya ge asa karanggem ku Darta jeung ku Nyi Min mah. Hanas cenah sang hareupan nu bangga tur lega keneh. Ku kitu mah kawasna teu kasawang lewangna. Kumaha betah di Bandung teh Min? Cek Darta ngareret ka Nyi Min nu leumpang gigireunana. Anu ngan semet imut bari muntang kana leungin Darta. Leuh moal boa ngarumasna we mun seug mulang ka lembur teh nya. Karasa tuh ku kakak ge tetenjoan plung-plong teu mata kasareugseuh. Tincakeun rata lalega terumpil bari ngasruk ting paragut kana rucuk. Pendek namah moal teu kabangbrangkeun kabingung jeung karungsing pikir teh. Semut sareat. Nyi Min megat kalimah. Ah buah kakak mah nyangka pindah pileumpangannya. Nyangka sih henteu. Ongkoh tara boga hate goreng sangka we de kakak mah. Kumaha atuh? Peda we loba bebenjokeunana. Sabat tae loba tenjoeun ari di kota mah. Kawas kanu lugina teu seueur kapaur wae kakak mah. Sanggem abdi ge semet sareat, batin mah angger teu lipur. Kumalayang kanu anggangnya. Ngawang-ngawang kabawa cipta, ngalun marengan lamunan, bari sakapeung kasawur ku rasa kapaur. Paur gambar cipta ngejar jalir kitu. Gambar cipta kumaha ari kakak? Nya kakak. Yai, duka ah. Cek Nyi Min bari nyeltit nyiwit ku gegep. Sugan teh cara kakak. Cek Darta bari nyamperkeun beca nu ngajugrug di jero alun-alun belah kidul. Mending kana beca yuk ah. Tos bosen kitu. Bari yeukeun. Beca Den. Cek tukang beca bari rada nyurungkeun becana. Kawas nu sieun kapiheulaan ku baturna nu papada keur ngadaragoan muatan. Kacicaheumnya, cek Darta. Mangga. Walana keren bangun ucan menang keur setor-setor acan. Geus adu tawar celak Nyi Min jeung Darta arunggah kana beca. Bareng jeung galeongna beca di boseh, Darta ngadadak ngarasa surut sarting sariak. Angen ratug teu pararuguh. Tapi lain surut ser kasilir hiukna angin atawa ratug manggih kareuwas. Ukur perbawa heabna tinu nyampak gigireun. Gejluk beca ngagejluk kana jalan anu garekgok. Bareng pisan jeung ditumpangkeunana leungin Darta kana leungin Nyi Min nu nyampai lebah tuurna. Atuh mani pageus satengah muntang bari karasa beneurna. Teu dilesotkeun da tuluy dikutsal bari diutek-utek ku ramona. Kakapeungan karasa jeltotna tungtung kuku Nyi Min nu dicocokkeun. Ngahudang nikmatna nu jongjon ocon nyacapkeun tetali kasono. Poe geus mimiti reup-reupan maju kaburit. Belah kulon sinar layung maniburahay, hurung lir nu meuleum langit.
Lampu anu ngagarantung di jalan oge mimiti brui brai harurung raang nyaangan sapanjang jalan. Kura, koi, cek soldadu Jepang nu nangtung luareun pager kawat tawanan nyonya-nyonya Walanda. Reg beca eureun dibarengan ku hegakna tukang beca nu capek campur jeung reuwas. Dumeh teu pupuguh dieureunkeun ku soldadu Nippon bari ngulang-ngulang congo bedil. "Ha, peta kah?" Pokna bari nitah turun ka Darta. "Anone, tidak bangus. Peta hormat Nippon musti." Pokna deui molotot bari ngageuweungkeun ka Darta. Darta balem teu ngomong, nafsu ngagidir ka hudang ku wirang. Bari asa dihina ku pantar soldadu Kolomerona. Mun berang mah moal teu tembong siak euceuna beungeut Darta teh. Atuh Nyi Min oge mireungeuh panutan disengor ku Nippon pantar jalan tahna kitu mah ngadadak ka bawah tu genah. Ngan tukang beca nu bangun kecing mah bareng jeung jutna Nyi Min turun, tuluy nyurungkeun becana ngadon ngajauhan kawas nu sieun ka barerang. Barang si Jepang ngaheat rek nampiling, panonna ngareret ka Nyi Min nu herang turun tina beca. Atuh tebak semet kekerot bari ngahegak. Sakedapan si Jepang ngaheneng kawas anu kasengsrem, kari mencrong kanu herang kacaangan sinar listrik nu kakalangkangan. "Anone, nona maniskah?" Pokna bari ngajengkang rek nyampeurkeun ka Nyi Min ngan gentak di halangan ku Darta. "Oh, pinjam boreka? Rusak tidak?" Pokna deui bari ngarongkong rek ngajewang leugeun Nyi Min nu nangtung tukangeun Darta. Tapi teu kadongkang da dijagaan ku Darta atuh kakeheulna Darta peda asa dihina ku teu ngahormat timbul deui. Tambah ngagidir malah ayeuna mah da dibarengan ku nafsu anu hayang ngarangkul nu nyacas herang. "Oh, rusak tidak. Pinjam kasih mesti." Pokna bari ngahegak kebek ku nafsu bari molotot ka Darta. "Tidak bisa. Dia bukan barang pinjaman dan bukan untuk dipinjamkan. Dia manusia dan gadis yang masih suci. Ngerti?" Cek Darta bari ngepeskeun leungeun si Nippon nu maksa rek ngajewang Nyi Min. "Hahaha, masih gadis kah? Tapi pinjam sebentar. Rusak tidak. Kasih mesti." Cek si Nippon deui bari molotot terus nyurungkeun Darta anu ngahalangan ku pohpor bedil. Nyi Min anu leungeunna rek ditong taku si Nippon rikat ngejat bari si Nippon dijewang tak-takna ku Darta. Atuh malikan bari morongos jebet Darta ditampiling. Teu ditakis sumamawana dilawan mah atuh si Nippon asa tambah dibere wani. Tapi heatna panampiling si Nippon sakali ieu mah teu diantep. Darta rikat ngagilek bari ngarawel dampal leungeunna si Nippon tuluy tongtak manina nolonjong. Kurang-kurang napak mah sukuna kana tuluy nubruk pager kawat. Si Nippon ngahegak tambah nafsu, malik bari ngulangkeun pohpor bedil rek dibabukeun ka Darta. Tapi Darta oge lain budak kamari ieu, rikat ngejat bari tuluy ngagabrug si Nippon anu ngulawing ka kenca ka bawah ku hiukna bedil anu dibabukeun. Si Nippon dihompet beheungna bari direngkas sukuna, leugegan bari pakupis neangan lolongkrang pikeun bisa nerjel lesot tina panghompetna Darta. Dibarengan ku tanaga anu bedas, si Nippon ngagulitikeun maneh, ger galungan nakar tanaga. Sot si Nippon lesot cengkat bari rek ngarongkong deui bedilna. Tapi rikat digabrug deui ku Darta, bari beungeutna didedetkeun satengah diasah kana taneuh nu garing. Cekok, cekok poho cilin deui cahcer ku peureup. Atuh meninyu setengah ngalempreh bari ditindihan ku Darta. Juringkang, juringkang, di jeroeun pagar kawat aya ringkang nu leumpang. Sidik soldadu Jepang, reg ngarandeg. Geus kitu berebet lumpat kawas nu ngahajar rek nulungan baturna anu keur dicahcer ku Darta. Tapi can ge nepi ka sisi pager, geus ngabelesat aya balati nu mapag satan nancep kana lebah kekemplong jajantungan. Selontod, bru, bae rubuh. Kokosehan kawas hayam anu dipencit rek kalupaskeun nyawa. Nyi Min sakadapan peureum bari meungpekan beungeutna kedua belah dampal leungeunna. Darta oge geus mireungeuh kitu mah rikat ngalesotkeun si Nippon anu geus ngalehleh taya-dayana, muru ngajewang leungeun Nyi Min dibawa ngejat ningkahan eta tempat. Untung kaayaan geus raat taya anu ngaliwat. Ngan enyai-enyai teu belah kulon sika lampu kareta mesin jeung ti belah wetan nyebrot lampu mobil. "Ari beca ka mana Min?" Cek Darta setengah ngarewos. "Tadi oge ngaleos kawas nu sieun ka barerang," kolon Nyi Min. "Teu puguh,"
Cek Darta diberi metot leungeun Nyi Min di bawahnya lingkar kanu rada poek. Sanggeus karuhan kareta mesin jeung mobil ngaliwat, bari kawas nu hare-hare teu nangenan kana tapak kajadian cikeneh. Kakara Darta jeung Nyi Min lelempang deui. Ngahaja teu jiga-jiga anu tas boga dosa. Lempang sabiasa teu salungkal-salingker mapai-mapai nu poek. Kirining Surabel beca nuturkeun ti tukang Darta jeung Nyi Min. Kosong? Cek Darta rada ngarandeg. Hehe, ti tadi ge kosong den, walona seuri. Bedul, beca nu tadi ieu teh. Cek Darta kaget. Na ka mana heula sieun karah. Hehehe, beres ngajolor den, ku balati demit den. Hah? Naon? Balati demit? Moho nipon ngajolor ku balati demit titiron. Geuning nyaho make ku balati demit titiron sagala. Nu asli mah balad siluman, nu titiron mah batur Aden. Mana ayeuna mah bade masrahkeun beuheung teug-teukeun rumaos abdi nu lepat. Manglumpatkeun ngadon nyumputnya. Janten siluman titiron. Ayeuna mah enggal we calik bilih kawengian teuing den. Bari unggah kana beca Darta jeung Nyi Min semet silih reret. Tina ku teu nyangka tukang beca aya hojahna. Era den abdi mah ulah awewe wae atuh nu kacaturkeun jadi balati demi teh. Cek tukang beca deui bari nyurungkeun becana galeong di bose. Keun suganda ka ditu neuleuhna mah mana nekat ge abdi mah. Atuh goreng kalakuan teh aringan saukurek neuleuhkeun gegeuleuh ka batur mah. Tempas Darta. Moal den da kanu eueuh bari mangpaatna sarua papada keur nu aya. Moal teu balad Nyi Min deui wae geura digenjleungkeunana enjing. Atuh matak naon urang beca demit we ayeuna mah digenjleungkeunana. Moal teu tambah rame geura. Ulah den, awan temah na ukur megatkeun ka anu enggah engge usaha alit. Mana sawios teu katembong jasana batan kedah pugak jalan usaha mah. Mana teuing saban tukang beca dikerewet diguyurkeun kitu mah. Sieun nya. Karunya kanu dikipayahan, mana teuing bangkareakna den, cek tukang beca. Namung paralun, wantun bruk-brakso teh mang mah mung ka Aden, nu benten srekna kana hate duka kumaha. Up, cek Darta nu ditoel bari nunjuk ka Nyi Min. Reg beca eureun persis hareupeun warung, cut Darta jeung Nyi Min. Aneh deui wae barang song Darta ngasongkeun duit tambanganana, si tukang beca teh kekepesan embung nampanan. Wios Den, pokna seuri. Teu umum, cek Darta keukeuh nyodorkeun duit tambanganana. Leres den, sakuan deui we sanes nampik pangasih. Kurang keneh karah. Darta ngodok deui duit tina sakuna. Tapi disodor-sodor ge keukeuh tukang beca teh embung narima. Saenyana saha atuh urang teh, cek Darta deui. Abdi katelah mah ajid, upami percantan mah abdi ge tilas heiho. Ari mah tuh di mana? Nyiruruk di dulur di gumuruh, walau neuteup ka Darta. Kaluar tina heiho anyar keneh. Dipocot alatan itu di ngalanggar disiplin nu dianggap kanyeri mah ku disiksana teu pira kalepatan mah pedah truk mogok malah leresan ieu pisan ye ari nuju nyusulan jalma kanggo mantuan ngalorong truk nu mogok tea kasampak nipon tos ngagoler disambar ku balati demit dongeng panjang nama tiasa naroskeun ka mang nu di warung atanapi ka dieu ge yeuh karai piraku teu apaleun kana kejadian harita kutan tempas Nyi Min neuteub. Sakalian we atuh nyimbang heula ayeuna mah, cek Darta. Wios Den, nuhun, keun sanes waktos deui. Pokna beri ngaleos nyurungkeun beca. Keur kitu brai panto warung muka, mang ajak ngelol keluar, kawasna panasaran kahudang ku sora nu ting gerendeng di luar. Ari brai teh sidik Darta jeung Nyi Min nu keur di arep-arepna, atuh buru-buru disampeurkeun. Geuning Nyai, jeung saha jeung Aden? Cek mang aja pura-pura nu can nyaho kana rusiahna. Ieu puguh Kang Ajid, heho anu trukna mogok nalika mang ngiring ka canda ka kempei tea. Cek Nyi Min. Kutan, geuning nganggo kersa ngabeca sagala nuju nyamur. Tempas mang aja. Sanes nyamur mung harita ge teras dipocot. Nyiar di pada melan kana supir sesah. Nyanu aya we nyupiran beca batang ngaligeuh teu puguh mah walon Ajid. Di dia atuh ngobrolna di jero geura, cek mang aja deui. Daek teu daek kapaksa Ajid sindang heula geus karuhan kitu mah.
Ongko saanyana rada dagdiglug angan mah rek tuluy balik teh. Lewang malah paurjol kabitur bae manehna nuges boga dosa maehan nipon. Ngarasa rewas namah kadeureuhnakeun Ajid teh. Hemar-hemir sieun katohyan kudu nangenan atawa katelungtik kudu ngintip-ngintip. Mangkaning kasebut maehan dina zaman hukum perang. Tada teuing berat jeung kejem siksaanana memeh dor dipaehan deui teh. Kadangkala beheung ngaglenceng di 3 samurai. Mana katara pisan teu beragna geus brai mah ngariung di nu caang. Pekjid ngopi lah. Keun anu enggeus mah diinget-inget teuing, cek Darta bari leguk minum. Keung mulang mah matak naon terus ngarerebe di dieu. Karena manggih naon kitu jang, cek Mang Aja ngereret ka Ajid. Boga dosa nenggor nipon cenah Mang, cek Darta seuri beri neuteub ka Ajid. Nah tu lalawara teuing, biemeh nambalang milu reuwas. Bongan we purunyus nya Kang Ajid, tempas Nyi Emin. Nyakeun we atuh purunyus mah da geus adatna hahahoho lapar kuadon, biemeh neuteub ka Nyi Emin. Tuda ieu mah ngahaja-haja becage di jagangan bari rek ngagusur ka abdi. Padahal teuing. Beri derek-dek ku Nyi Emin dicaritakeun sakur kajadian nu kaalaman cikeneh. Ngadenge kitu BMH jeung Mang Aja semet bengong bari angan ge ngadadak milu ratug teu pararuguh. Malah BMH mah kawas namani geus asajol we aya si penjol nu nyusul. Atuh Ajid nu mireungeuh pasemon nu disindangan bangun milu sieun, hatena tambah murungkut. Bari sakemek teu daek lemek. Gawena semet melengu kawas bueuk menang mabuk. Sakedapan jep prepeh. Nyi Emin diuk nangiser ngadeuketan BMH. Cipanona cari nakdak ngadadak rusras kagagas ku mangsa nu enggeus nu tuluy namah ngagabruk bari inghak-inghakan nyaluuh kana lahunan BMH. Geus rada leler drak-dek Darta muka Rusiah di dadar imeu teh nu kaliwat luyu jeung carita Nyi Emin ka manehna. Atuh tuluy namah kareuwas kasedih jeung kabungah teh sasat galo ngahiji. Malah Ajid ge ku ngadenge kitu mah bari ngarasa era ku kecap-kecapna sorangan teh kasieuna ngadadak kasieuhkeun. Kasilih ku kasimbeuh subanget tina tekad Nyi Emin nu kasebut pantar awewe nu sama sakali teu disangka-sangka sugan teh lain eta. Pikir jeung tekadna buleud yen moal kapalang berjuang ku jalan rek milu ngagabung kana gerakan demit. Ari Aden bade ka lembur teh iraha, cek Bang Aja muka carita. Rupina upami tos kieu mah bade ngabujeng enjing bae. Walon Darta. Geuning kururusuhan teuing. Padahakeun we enjing pageto deui, cek BMH bari nyusutan Cipanon kutungtung kabayana. Maksad teh hoyong geura ngawartosan karamana si Nyai, wios sawangsulna teh ditu abdi sindang deui ka dieu. Nya atuh eta mah saurkeun we ku Aden tina perkawis si Nyai ayana di dieu mah. Mang sorangan ge upami ti memehna terang kieu mah, piraku teuing teh enggal ngabujeng ka ditu. Nya eta ketah moal matak jadi lalakon upami teu kieu mah. Cek Mang Aja. Kalawan ngadadak pisan sakur tentara peta nu aya di asrama isuk-isuk harita ngadadak disiapkeun. Saged kawas nu rek diiangkeun ka medan perang pikeun ngayonan tentara sekutu. Nu tambah lila tambah ngangseg ngancurkeun kabeh pertahanan tentara Nippon. Nu cenah rek nyipta jeung nanjerkeun kamakmuran babarengan di Asia ku jalan gerakan perang Asia Timur Raya. Sakumaha nu kaunina semboyan 3A, Cahaya Asia Nippon, Pemimpin Asia Nippon, Pelindung Asia Nippon. Mana kitu ngukuprakna ka rakyat jeung ngagalaksana kana kakayaan rakyat oge. Sasat kabeh korban ngan semet nyendekel kana eta cita-cita nu kosong molongpong, ukur mangrupa pangbebitan nu tanpa bukti. Dan nu nya karasa mah ukur kabalangsakan jeung kasangsaraan nu walatra kaalaman ku unggal sirah. Pasukan kabeh geus dibariskeun yang hareup ka Daidancho atawa Mayor Komandan Batalion nu dibarengan ku Kapten Jepang nu nembongkeun pasemon anu teu berag. Malah si Kapten Jepang mah katembong pisan nguyung alumna teh. Jauh tina sangkaan, nah atuh anapok teh si Kapten nyarita bari dareuda ngadadarkeun soal sumerahna sakujur kakuatan tentara Nippon nu aya di saantero medan perang ka tentara sekutu kalawan parentah di Tokyo. Kukituna cenah kapaksa peta kudu dibubarkeun, sedang maranehanana tentara Nippon bakal jadi bebandan tentara sekutu. Teu bisa kumaha eukeun mah bedil nu aya dina cangkingan peta kabeh kosong taya peloran,
Nu hartina sarua jeung lemor teu mawa pakarang. Sedeng ti sabanjur geus nangoh bedil mesin nu ditompokeun kana barisan. Nu siap pikeun ngutahkeun pelor dina parangna nu rek dicuculan pakarangna mungpang aya hojah ngalawan. Mana harita keneh daek teu daek kapaksa kabeh merosotkeun pakarangna. Bari ukur digantian ku gaji nu gedena 6 bulaneun diembohan ku lawan balacu jeung salur pisalineun. Beja kitu geus tembus nepi ka darta anu kapapancenan jaga di Tanara nu memang geus boga ijiran ti memehna. Mana keur data mah teu kaget teuing ukur ngarep-ngarep jolna utusan ti Daidan nu rek ngarangsalan pakarang nu aya di manehna jeung anak buahna sarta diboyong dibawa mulang ku Daidan pikeun narima duit jeung lawan pisalineun minangka tutukeranana. Mana salse keur manehna mah memeh jol utusan ti Daidan aya keneh kasempetan pikeun ngumpulkeun anak buahna jeung sakur batur-baturna di Tanara nu kasebut geus saihwan. Sagbaraya duwi ka dieu heula dongeng Sunda anu judulna Balati Demit bagian ke-32 karya S. Sukandar. Insyaallah urang baris tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Nami Harja pamit. Permios.